Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka pemerintah pusat sanetos masihan dana BLT kanggo wargi Desa Wangunsari sadayana. Hatur nuhun. Panjang Yuswa, oke mudah-mudahan orang ngaduka sadayana ekonomi masyarakat nyakitan bergeliat ulah-ulah terinowokan penyakit dan mari urang kan kita usaha kita sehatnya sebenarnya mudah-mudahan manfaatnya malah dulu jadi satu nuhun. Manfaat oke mudah-mudahan kali ini menggeliat ekonomi masyarakat ya dilujengnya mohon. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiro. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Haji Akoswara yang telah memfasilitasi khususnya Desa Wangunsari. Dengan ini masyarakat sangat terbantu dan mudah-mudahan kedepannya salah satunya wabah ini bisa segera teratasi dan mudah-mudahan khususnya Desa Wangunsari lebih cepat lebih maju, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, salam sejahtera kang urang sedayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, warga masyarakat Wangunsari, alhamdulillah dina enjing ieu urang sadayana tiasa tepang dina raraga silaturahmi wabil khusus dina raraga ngadugikeun bantosan pamarentah nu mangrupi BLT. Dina hal ieu alhamdulillah simkuring di sarangan di perwakilan Kementerian Desa Bu Hana, di sarangan waktu itu pendamping Pak Agus, oke Pak Camat mewakili Pak Yunus, aya Babinsa, oke Pak Ketua BPD ngajak ngaluhan ngahadiran di nararaga ngadugikeun amanah di pamarentah tingkat pusat kang didugikeun ka Bapak Ibu sadayana anu terdampak COVID-19. Ibu, ieu teh bade nyangakeun sifat pemerintah pusat melalui bantuan BLT. Mudah-mudahan itu bermanfaat kanggo ibu. Oke, undangan luka sadayana mudah-mudahan urang enggal jeung tina panyawat Covid. Ya, mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat kanggo ibu. Amin. Pak, dengan Nuhun ibu satu pamatasanana di kepala desa di sadayana. Terima kasih kepada pemerintah setempat yang sudah memberikan kami bantuan. Terima kasih banyak.